sare-sare dipot ka apes aing mah. Semua kang ngojek kan lah. Liburan kan mah. Prek lah. Mandi. Urang ulin kayak masih acela. Urang mau paket ge, datang paket euy. Wah. Telepon Bro. Bro. Kemana paket? Mau ke di jalan? Tuh, di dagon ya. Di nomor 2. Oke. Paket Yuk. atas nama Dida Ahoy. Yuk, mari. Paket Pak, saya langsung pulang ya. Ojing kasar. Assalamualaikum. Salam. Bisa. Datang euy paket teh euy, urang tembongkeun si restu Huy. Panggil orang liburan. Be, Aisyah tuh be. Biro. Tuh. Naon dah? Tuh, halus tuh kacamata jeung kopeh urang tuh. Keren tuh. Halus euy, kacamata jeung pacin euy. Di hayang urang. Ayo tuh. Tuh. Cangkeun tuh lampu teh. Asa parwek kieu aing mah. Paroek cenah. Gugup poek tuh. Itu tuh kacamatana buka tuh nya jadi poek. Wah. Tuh ya. Sari tuh, anyar tuh udah jadian pake wae. Sombong. Ge boga ta kopea jeung kacamata. Anu urang mah lain peci kopea. Wah, pake. Ah. Mantep. Lah tuh. Yang urang pantas tuh cuk pake peci tuh. Pantes ngan make pecina ulah kitu atuh sing Kumaha bener. tuh? Kieu lain mah. Tah, ketah. Oh, kieu tuh. Gitu. Urang ge kieu tuh. Ya pantes-pantes wae ngan manehna kudu insaf. Nah, mana ngomong kita insaf ka urang? Bener kita insaf. Padahal urang mah sebager jelema ka batur mah. Geus bager kitu. Nya geus urang mah. Sateu teu cukup jadi jelema bener oge, manehna kudu ibadah, kudu salat, kudu ngaji. Nya geus satunya, urang ngarek kasih aclah heula. Aca. Heuh, si aclah mah rada lurus euy. Cuman urang menang ilmu. Milu urang. Milu wae. Teh ngadon sombongna hungkul make kacamata, make kopeh. Da urang ge boga tah ieu kopeh jeung peci. Ini bala da sombong meuli di shop-shop ya oge, di shop-shopan. Naon lah tah shop-shopan. Shopee, Kalapak, Lazada. Jadi orang meuli lah di aplikasi HP naon teh. Nek kada puli mah makat heula. Urang geus arek pake sendal, sung eueuh we sapedahna. Dasar di lemah teh kos kitu patut. Hayang ulin imah wae bete. Naon sih teh doang? Nyegat gitu. Tulungan urang antar urang ka Bayuasi sagedeung penting antara Terhibur orang mah. antara penting mah aduh antara Penting naon? ya antara ayo Hidup dan mati. ayo antara Caha naon caha? ayo antarnya Yo, Dol, urang teh keur libur, Dol. Urang teh keur arek happy-happy, mau nyegat, ngalang ojek. turungan pisan ayo antara hidup dan mati sebuah keturunan ayo antarnya Sia teh keturunan naon sih teh gering? Caha nu gering? Mau ke rumah sakit ngaganggu we aing sia mah. ayo Cungut teh, koplok. Ojing kasar. anjing senjata makan tuan bangsat Si ban aing san we ngajurut eta. Yang orang mak endog, koplok nih goan aing sih. Aing ke liburan. OTW di Ikut. Ya. Butong yang gajan heuh. Siap.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tah itu yang bener tapi pakai kopianan yang soal wae tah kita itunya apa Ustaz ya? Kita Itu menit sopan pisan. Betul can ngomong salam oge. Kalau. Kita naon itu mana datang rusuh. Mana teh ngojek da? Tuh, Ke sekolah mana? libur atuh sekolah mah libur. libur dong. Kurang tadi Libur. teh rek silaturahmi. Silaturahmi Rek ngobrol. ngobrol. Ini biasa atuh. Terus segera dari pula. Orang rek nyan para bayam ya. Tuh di sok tuh tah. Oh ya ayam cari paraban. Banyak ngobrol loh. Lah mana tadi gawe, Cak? Untuk Pamajikan maneh? gawe di pabrik peci. Ku naon pamajikan maneh nu digawe? Lain maneh? Amun pagawean lagi pemajikan urang lain urang da. Ari anak maneh? Kawana teh katingali euy. Si Rini Rintul cap mantul mah geus gawe da, mata keueuh di dieu ge. Emang gawena di mana, Cak? Eta tukang cuci steam dalam mobil da. Kelak. Ari Sirini teh lain leutik keneh, Cak. Hasinah digawe maneh mah. Ya wes sih dah si Rini teh emang gitu kayaknya. Mata pitah gawe ge. Tapi da inung bapana kan miskin da. Ieu ge ya lain jang hayam-hayam teuing yen parab ge. Yang penting jeung dicobek. Ngomong-ngomong mana irana buka pemajikan da. Maneh iraha rek eureunana jadi jelema miskin. Nah, mana ngomongkeun masalah miskin bari ngegas deui. Lain gitu, Cak. Kan maneh tiba heula hayang jadi jelema beunghar, tapi nepi ka ayeuna maneh jadi jelema miskin wae. Jiga urang euy. Yeuh, Cak. Eta rahasia hirup urang jeung maneh, Cak. Urang jeung maneh mah, Cak, ngan boga keinginan jeung kahayang hungkul, Cak. Asa sareng keinginan jeung kahayang. Tapi teuing iraha eta bisa menang teh, Cak. Jadi kudu sabar heuh. Kan kadite adida teh minta ilmu ka aca. Kunaon? Adida mamatahan ka aca. Ini oca ci acan kunaon teh we? Lodo naon deh. Minum ya haus. Oh, lain ngomong atuh. Urang kemana tersibuk ke ieu. Yang paling penting. Geus kayak orang kumaha tadi urang. Dek, banyak konten saya, Dek. Ya, cerita ini ya. Hakan teh cai tah. Tah cai eut wae tah. Celak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi ah, Saina cai minum, cai ata. Anjing. Datang-datangan mematahan aing. Juga aing naon goblok deh. Bener ini peduiteun naon ge. Ah, mau mobilan. Jadi kumaha tukang ojek eta? Mesti lu bulan mana can layar ka urang. Teuing duit tadi pake naon aya gitu pugu. Ngomongna rek demo ka Jakarta di miluan batur ka bawah hoak. Mana siap teu? Beunangkeun jelema eta ayeuna. Kumaha ngomong urang nanya ka maneh. Maneh apa teh jelemana nu mana? Can apa? Bukan mah bengis nu di budakna teh. Bengis, Ojek teh heueuh. Leutik awakna mah. Bau. detik jeung bau. Heeh. Apa teu? Can dan apal. Ya kurang menjalan cara kamu. Iya jual mana ya? Oh, ieu Heeh. apal juragan jelema eta mah. Beunang ana ge orang tewak. Yakin mana? Yakin. Oke, kurang Nah, percayakan bener, ke nama. mana? Siap. Kurang mah mau salah milih jelema. Aing percaya mana mah. Iya. Mana mah awak cengkring kege loba bebeja cek batur mah. Biasa wae. Tapi Ya. orang mana yakin bisa menang ke jelema eta. Siap. Mas. 86. Assalamualaikum Seh teh. Waalaikumsalam juragan. Yuk. Tiula meneh. Ya, orang. Ah. bae. Bontot atuh. Bontot.
Keren. Tah. Kudu benang aing teu mata. Olah aing terkenal ngerakeun aing reputasi aing turun. Aing benang jegek-jegek sia. Mana Kang Ojek ini? Oh, Cuk. Gap, nah, mana? Tuh aing. Woi, anak ajaib. Bawa aja kan. Iya lain sih tukang ojek teh. Hah? Neng lain iya. Ah, Punten ini kan. Tuh tukang ojek mah. woi, anak ajaib. Ajik, tuyul. Mana wae maneh? Kemana wae juragan? Aya urang. Naon? Aya perlu we. Istiqlal langsung. Kalau di dia, nah di dinya tanpa Hampura nyaho. Jadi maksud maneh teh ka dieu naon? Urang meni raruas. Dia pas buka pantau teh buuk gundul kos tuyul anjing cai teh. Ya tuyul dan bayul. Hah? Dicukur maneh pada benang rek demo ke Jakarta. Ulah sok pimiluan jadi budak. Jadi kieu juragan. Geus lila urang teh. Encan nenggelan jelema deui. Kasar goblok. Aya jadi kumaha ayeuna teh? Aya pagawean teh. Pagawean? Puguh pagawean eta teh. Urang teh kamari geus manggil si Cungkring. Ting beurang ting moal. Urang ge rada-rada teu percaya, cuman ya percayakeun lah ka Gusti sugane leutik-leutik ge mati lah eta mah. Nama kieu juragan geus we ku urang, insyaallah engke oge beunang ku urang. Urang geus atuh ai maneh butuh pagawean eta mah. Aing karunya meliwatin ningali maneh. Maneh jiga nu gering kanker, buk dikitukeun asli urang mah. Sugane kudu anu beunang tukang ojek eta na. Ke urang kirimkeun fotona heuh. Lewat WhatsApp. Oke? Yang sekolah dari DP lah, masih semangat. Nah. Ya, ayo mana heh? Salaman heula tuh. Ulah wae. Udah. Aing kesel doh kemari. Budak-budakku amang-amang. Ting masalah naon? Kan didegulkeun dikeun tah dikeun. Anjing salah naon? Euy. Masalah naon yang capek-capek udag-udag. Geus cenah mah mending kena ngalaboh we barang-barang mah seger jiga ayo. Ayo bro. Mantap sini gua. Tah aing mah isi dia sugan moal beunang ku nu kamari ngan tah. Aya buah-buah. Tah itu tuh doh nu kamari teh urang diudag-udag sama amang ieu tah nu jadi sasaran teh. Bener eta. Lalu bener. Naon deui ieu budak? Woi. Anak ajaib. Asa buah nini we, marokan buah aing. Goblok teh. Ieu buah sawah. Nah, aku aing beunang sia. Ah, sia beunang ku aing sia. Naon ieu mah target aing? Naon kasar? Naon aing sia imah nu ngok buah urang. Geus ayeuna mah kieu. Ieu nu urang. Kop eta nu maneh. Kumaha deal? Ayo lah, deal. Anjing. Bro.
Anjing kasar. Naon kita? Udah mati teh. Yuk. Mana yuk. Kasar sih mah. Kunaon maneh kabur. Kan boga duit pak, keur mayarna pak. Tah eta nu nyieun urang kecewa teh. Maneh mah keur mah teu bisa mayar hutang, kabur deui. Kuduna kumaha atuh juragan? Nya datang, terus bayar ka urang. Kan can bisa juragan. Da duitna eueuh. Yang ngomong atuh sia teh boga bibir, lain kabur boga hutang teh. Tong bodoh sia teh, keun bae nu bodoh mah nu nyieun undang-undang, maneh mah ulah bodoh. Ya geus, men, urang rek ngobrol duaan jeung si ieu. Maneh balik heula tah, seuseuh beungeut. Geus kieu we. Kusua bab almarhum babeh maneh CS jeung urang. CS skala belut, main kaleci. Kurang maneh dibere toleransi ya. Asal urang mah hiji nitip, asal maneh boga niat baik, jalan maneh bener. Jangan duit, yang mayar hutang. Mumpung maneh masih keneh boga napas ya, maneh masih keneh dibere hirup ku Gusti Allah. Kabeh kewajiban hutang nanaon lunasan. Hutang mah ulah sampai dibawa pae bahaya. Dengekeun kalah molor. Nah, juragan nya. Ngeus maneh aya adi tuh. Balik lah, geus penting. Yuk.